Jadi darah anu kaluar tina palawangan istri teh atanapi tina parji istri eta teh aya 3 macem. Kahiji darah haid, kadua darah nifas, nu katiluna darah istihadah. Kahiji darah haid. Naon ari ngaran haid? Ari haid teh adamu al khariju min kubulil mar'ah fi sihhatiha bila sababin. Ari haid teh nyaeta darah anu kaluar tina kubul istri atanapi tina parji istri dina waktu kaayaan nuju sehat bari tanpa sabab. Tah nu kitu disebutna darah haid. Minimal usia istri anu darahna disebutkeun darah haid nyaeta minimalna kedah parantos usia 8 tahun. Perkara di mana-mana aya istri kaluar darah tina palawanganana bari usiana parantos 8 tahun mangka eta disebutna darah haid. Jadi lamun aya istri kaluar darah tina palawanganana bari kaayaan eta usiana yuswana istri teh teu acan 8 tahun, nah namanya 7 tahun atanapi namanya 6 tahun, kari-kari aya darah nu kaluar tina palawanganana mangka eta darah teu tiasa disebutkeun darah haid. Margina usia eta istri teu acan 8 tahun. Mawi saur tadi oge minimal usiana eta si istri nu kaluar darah tina palawanganana darahna disebutkeun darah haid teh upami usiana parantos 8 tahun qamariyah tanapi 8 tahun hijriyah. Salajengna wa aqallul haidi ari paling saalit minimalna mangsa lamina mangsa si istri haid nyaeta yaumun walailatun. Numawi saur di dieu wa aqallu muddatihi yaumun walailatun wa aktsaruha 15 yauman. Minimal mangsana si istri haid nyaeta yaumun walailatun. Paling sakedap sadinten sawengi alias 24 jam. Tah upami aya istri kaluar darah tina palawanganana bari lamina eta darah nu kaluar teh aya waktos sadinten sawengieun alias 24 jam mangka kakara eta darah nu kaluar tina palawangan eta istri teh disebutkeun darah haid. Mafhumanana upami eta darah nu kaluar teh kirang tina sadinten sawengi, kirang tina 24 jam, mangka eta darah teu kasebatkeun darah haid. Upami teu kaluar deui. Saupamina kaluarna darahna teh mung 12 jam, mung 15 jam, tegasna mah kirang weh tina 24 jam. Sat weh eta darah teh teu kaluar deui, mangka berarti eta darah teh hanes darah haid tapi disebatna
tiasa disebutkan darah istihadah karena mangsana waktosna kirang di 24 jam sehingga eta istri nu kaluar darahna mung 15 jam teh saupamina satweh teu aya di darah nu kaluar mangka wajib eta istri upami dongkap waktu salat teh mah wajib kedah salat tapi teu kedah adus heula da margina tadi darahna teu disebutkeun darah haid teh keluar darah teh mung 15 jam etang teh dur weh saupamina teh mah asar diparios palawanganana teh ku eta istri leres teu aya darah nu kaluar deui istu sama sakali saat we mangka wajib eta istri kedah netepan asar ras sateu acan netepan mung kawajiban kedah istinja hungkul atanapi kedah cecewok hungkul babaresi hungkul teu wajib adus darahna sanes darah haid teh janten teu kedah ngantosan sadinten sawangi teu kedah ngantosan 24 jam teu kedah ari laras-laras parantos teu aya mah darahna sanaos nembe 15 jam oge mung dongkap manten waktos netepan diparios laras teu aya darah nu kaluar deui mangka wajib eta istri kedah netepan asar ulah kieu da can sapoe sapeuting can 24 jam mangkaning eta istri teh laras tos saat darahna teh teu aya darah nu kaluar deui nah mung nembe 15 jam nah wayahna entong ngantosan salami 24 jam ari laras-laras tos teu aya mah nya terkecuali upami pas di parios teh palawanganana ku eta istri dengan cara nyaeta carana teh cenah eta istri teh nyana kapas we nyana kapas bodas teras tatolkeun eta kapas teh kana palawanganana upami utuh eta kapas teh warnana teu robah anger bodas tegasna mah teu aya sesuatu anu nempel tina eta palawangan istri teu aya darah nu nempel kana eta kapas berarti eta istri teh laras-laras darahna parantos teu ayaan tah upami sanaos teu acan 24 jam mangka eta istri wajib kedah netepan bae upami tos dongkap waktosna netepan margina sok aya istri teh anu ngantos kana 24 jam pedah cek tadi minimal lamina haid teh 24 jam laras ngantos teh upami eta darah teras-terasan aya pami teh mah jam pertama aya jam kedua aya nah teras jam 20 tilu ka 20 tilu aya keneh eta darah nah eta mah laras tong netepan da margina darahna aya keneh ngan upamina sapertos tadi mah nembe oge 15 jam saupamina kaluar darah diparios laras darah teh tos teu ayaan sama sakali mangka eta mah wajib bae kedah netepan upami tos dongkap waktosna netepan sabab laras-laras eta darah tos teu aya teh sehingga darah anu kaluar tadi eta teu disebutkeun darah haid tapi tiasa oge disebutkeun darah istihadah nyari istihadah teh ulah reuas da pedah istihadah teh sok dihartikeun panyakit nya memang mungkin wae panyawat ngan bukan berarti eta istri dina rahimna aya kelainan aneh nya mungkin teu teratur we kaluar darahna mungkin tina efek samping tina KB mungkin efek samping tina nu sanesna sanes berarti eta istri ngagaduhan kelainan dina rahimna anu luar biasa sanes ngan memang istilahna dina fikih sok disebutkeun
istihadoh. Nya nu dihartosan tadi teh istihadoh teh panyawat. Eta mah hartos harfiahna lafad istihadoh.